nya hutang selalu dibayar. Aing mah walaupun telat saeutik wajar. hampura aing teh ngomong abong ka babaturan. Aing tadi ngomong panerek. Aing perlu duit lagi pake. Heeh, hayu nya. Alhamdulillah aing Pak, yo, tukang kanopi teh geus aya nu murah di Depok ek dikirim ka dieu. Dieu teh mentahna DP 500 kurang dibere. Mana tadu DP kumaha Paisal? Can diukur can naon ieu geuna DP nahawan? DP cenah ek diuruskeun ku itu. Barang sabaraha? Gope. Masih ngacaplak kan? Ngacaplak kumaha pan heuh? Engke geus ka dieu geus pasang da mah make DP na saha kitu ka saha? Ka Mang Jack. Aing lebar isal. Mobil kahujanan wae euy aing mah. Mang Jack wae ditagih trek masang kanopi aing atuh. Wae kamari teh ngomong isuk cenah ayeuna bieu teh geus saduri nelpon eueuh cenah nyebutna teh duitan teh. Nah hutang naon? Baretong nginjem ngomong ka borong sampo. Aing ngomong sok wae geus 2 minggu sebunyuk. Nyawa atuh jeung mobil kahujanan wae aing mah. Heuh neangan atuh usahakeun nyaah kahujanan wae. Heuh sok atuh maneh neangan. Heug neangan babaturan maneh bisa anu masang kanopi nu murah. Heuh atuh Pak, ek di saungan ieu. Pan eta mobil kahujanan wae tuh mobil buruk ki buruk wae. Heuh nya ah. Da kucing hujan mah rusak. Urang neangan heula atuh nya. Gimana aya di bejaan ieu? Jung. Sal. Ka mana maneh? Iya dititah ku bapak urang euy. Haji, Pasti lagi hutang ya ku bapakna. aduh Sal. Mang Jack teh can boga atuh duitna. Ka bapak maneh bejakeun gitu. Urang mah dititah neangan tukang kanopi lain lagi hutang, Bah. Oh, tukang kanopi. Heeh, nu murah cenah. Yeuh atuh. Tukang kanopi mah di bapak turun urang dia tinggal kelak. Di Depok, Sal. Di Depok. Aya tempat mah, tapi erek masang di mana wae ge bisa. Kumanehna tuluy ka Di dieu. Depok ka dieu bisa. Bisa, borol ka Depok maneh. Erek ka Wonosobo ge bisa. Nah, ngaranna konstruksi Jabar Teknik. Construction Jabar Teknik masang kanopi, konstruksi baja. Tah alamat tadi Jalan Raya Keadilan, Rangkapan Jaya Baru Depok, Kota Depok. Ka konstruksi Jabar Teknik we. Oh, eta di dinya yakin murah, Bah? Murah sia jeung teh ya. Maneh lamun embung lieur, embung pabaliut, udah saya kurang pangmesenkeunna. Bang mesen kana? Heeh, asal kudu aya DP ieu mah. Kudu di DP-an. Oh, DP-an heula. Bapak ingat tuh mere. Oh, talangan heula we atuh kumaneh sok. Sabaraha DP-na? Teh. Tah. Gope we gope. Gope. Heeh. Iya atuh ya. Heeh, sok ke ku urang disondingkeun, pokona mah ku urang. Engke dikontak ka maneh mun manehna geus ek masang, siapa ek masang, aing maneh nyaho ka maneh. Heeh atuh nya. Heeh. Geus atuh nya. Heeh. Nuhun pisan Mang Jack. Heeh, siap, Sal. Heeh. Heeh. Mana ya? Kumaha duit teh aya? Oh, ayo atuh kalau sama meuli sok kaliwang. Aing kitu pan aing rek ieu, rek aya dipake duitna, aya pangabutuh. Sabaraha si utang aing? Nu kamari we jadi 500 meureun. Ya, tah dibayar kontan. Tong kapok pinjemkeun deui, da aing mah cungce atuh. Nuhun atuh nya. Hutang selalu dibayar. Aing mah walaupun telat saeutik wajar. Hampura aing teh ngomong abong ka babaturan. Aing tadi ngomong panerek. Aing perlu duit lagi pake. Heeh, hayu nya. Heeh. Alhamdulillah aing Pak, yo, tukang kanopi teh geus aya nu murah di Depok ek dikirim ka dieu. Dieu teh mentahna DP 500 kurang dibere. mana tadu DP kumaha Paisal? Can diukur can naon ieu geuna DP nahawan? DP cenah ek diuruskeun ku itu. Barang sabaraha? Gope. Masih ngacaplak kan? Ngacaplak kumaha pan heuh? Engke geus ka dieu geus pasang da mah make DP na saha kitu ka saha? Ka Mang Jack. Nah Mang Jack DP sia mah paingan ka bapak bayar ya 500. Bayar 500. Heeh, tah Mang Jack bieu ka kara balik. Cih. Teh tambah duit sia-sia keneh. Nah kumaha Mang Jack? Mun mah telepon heula ka aing sia mah kos nu lieur. Cih, kapan aya cenah murah nu ti Depok? Heuh sing si Depok ge ulah jujuk percaya teh ku Mang Jack. Ah sia mah aing mah. Satu ieu mah duit urang. Heuh ari aing hutang aing ti Mang Jack ge kumaha deui? Ya kumaha uruskeun eta mah segara deui sekarang apa? Oke. Kumaha sia? Ini mah duit urang.
Cing. Yuk, Sal. Beuleuna tuh baso aing. Can ngalarisan yuk. Lah, boro-boro jeung meuli baso aing hayang ngarokok ge. Eueuh duit na kehed. Nesya ngerakeun pisan ke budak ngora teh teu boga duit. Usaha gara juga aing. Lah, gandeng sia ngomong naon? Disiap lu dagang jeung aing daripada nganggur sia di ieu mah. Menta kene ka kolot duit ge. Ih. Hayang ngarokok menta. Hayang nanaon menta ka kolot. Geus siap ilu jeung aing. Ih, teu sudi teuing aing. Aing keur ngeunah-ngeunah nganggur ku sia diajak gawe nya. Ih, emangnya aing cowok apakah, Ding? Jing nak kieu sia mah. Geus lah tah, tungguan baso aing hayang modal. Jih, nah kumaha lamun anu ek meuli yeuh. Atuh ladangan. Ih, sia mah. So, abi bade meser baso, ka mana odingna? Tak keur ka handap keur ka cai. Sugan teh aya odingna abi bade meser baso 20 ribuan mah. Jih, sok we atuh ka abi ek meser mah. Ko abi di ladangana ieu mah cenah heula. 20 ribuan ya. Mohon. Ngarageun aralit ah. Hoyong nu aralit bae. Anu aralit. Uhun ambi seueur. Oh. Ya. Mangga tuh atur nuhun ya. Sal. Nuhun. Atur nuhun. Mangga. Tuh, aya cilok baso ieu teh. Ban? Cilok baso. Baso ikan, Pak. Baso ikan tuna ieu teh. Oh, ti paling mana, Jang? Ah, ti dieu tah. Di Sinang Raja. Mohon cik nyobian lah 10 ribuan mah. Bade, Bade Jang lah. 10 ribuan. Iya 10 ribuan. Siap. Ngarageun aralit, Pak. Ah, eta jingan lumayan sedangnya. Lah Iya. cukup lah sami kitu mah lah. Oh, nya siap. Atunya, Pak. Aduh, nya Jang ya. 10.000 Jang. Nya. Ah, sabiji Jang? Opat. Opat siap. Nuhun ya Jang nya. Nuhun, Ieu teh nuhun. baso ikan Baso ikan tuna PO Laris Jaya itu, si Pak. kabogok abah ke nikmatin meureunnya juga nama ieu. Di Karawang itu, Pak. Di Karawang ya. Nuhun. Jauh-jauh geuningan. Karawang. Nuhun ya, Jang. Iya, siap. Oke, nuhun Jang. Nuhun. Lumayan ieu mah euy. Ayo meuli Sal. Eueuh kehet. Punya eueuh sia mah. Asli nading pisan. Awas atuh aing ek dagang deui. Ek dagang ka mana? Dagang ka ditu tuh. Aing atuh pamungkuskeun heula 20 ribuan. Ke cenah maneh teh teu boga duit na kumaha? Heueuh ketanya. Aing teh pan teu boga duit. Heeh, pan. Bisa awas. Ek dagang deui aing ek keliling. Sok sing payunya. Heeh. Sok. Hampir aing. Nah, aing karek meuli pantan teh ngomong teh teu boga duit. Tapi lumayan aing teh kurang karo aing. Can duit.